Awewe nu males pati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Urang tepang dangu deui dina pederan acara dongeng Sunda Kang Gilang. Sri panggung gelis di hiji sandiwara Sunda, loba dipikasiri ku sasama pamain. Hiji waktu leungit secara misterius, kusabab di gedong sandiwara aya jurig nyiliwuri. Timbul sangkaan ieu Sri panggung aya nu maehan ku jalma siri. Tapi aya sangkaan sejen, manehna dipaehan ku mata-mata sabab ieu Sri panggung anak terena Miss Cici. Tokoh sandiwara sohor tapi kabaud karena perjuangan para kemerdekaan Republik Indonesia. Kejadian tahun 1820-an. Kalsugri pamirsa, urang sami-sami pedar. Hiji cerita dongeng Sunda Kang Gilang, karya Aan Merdeka Permana, dina judul Awewe Nu Males Pati. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulya, lalang sebeki nambahan kabeh kudu ditalungti ku Juragan Subagja saha sabenerna ari Sipang Sihideung. Juragan Subagja anu mimpin panalungtikan ngajak rombongan mulang ka Ciwidey. Di tengah jalan sabot nyongklang luhureun tonggong kuda inyana nyarita. "Kade, dokumen tinggalin cena." "Ieu nun aya dina endong. Komplit pisan, tembal mantri polisi." Tadi bahasa Juragan Subagja sibuk papariksa kana layon Tuan Frederick Van Houten. Ari mantri polisi Eman Sugenar mah bari susulumputan teh sibuk mukaan dokumen penting nu aya dina laci-laci meja gawe Tuan Frederick. Teu dipilihan hiji-hiji, pokona mah saban bundel anu sipatna dokumen kumaehna diringki diasupkeun kana endong anu disolendangkeun dina tak-takna. Sanggeus tepi ka kantor Kacamatan Ciwidey, endong tadi pasrahkeun ka Juragan Subagja. "Kaulah hayang dari heula. Itu tawanan anu dua, nyaita si Masinah jeung si Kardi, bebaskeun heula. Bari diomat-omatan ulah ninggalkeun Ciwidey. Sabab sakali-kali bisa dipanggil deui," ceuk Juragan Subagja. Juragan asisten wadana nyarios ka jisim kaula. Kisaman sareng upas ranca Bali parantos disuhunkeun katerangan sakomplitna. Upas ranca Bali cina balik. Tapi ari si Saman mah teu tahan heula. Tapi omat kudu dijaga kasehatanana, dijaga kadaharanana. Sabab ditahan soteh deuk dipenta katerangan anu leuwih jelas. Manehna teh lain tahanan terduga tapi tahanan saksi, ceuk Juragan Subagja. Geus kitu mah inyana ninggalkeun pendopo pikeun muru tempat istirahat anu geus disadiakeun. Ngan kusabab geus katumanan anu pajah tadina eudek istirahat teh, di kamar sabot gogoleran mukaan dokumen bogana Tuan Frederick. Lolobana anu teu penting anu aya patalina jeung urusan panalungtikan saperti laporan keuangan pabrik, kaluar asup barang jeung catatan ekspor produksi enteh. Aya deui catatan-catatan ngeunaan melian sawatara lahan tanah bogana rakyat. Jumlahna kawilang loba ribuan bau. Mireungeuh kar atawa peta lokasi tanah lain wilayah pagunungan anu pantes keur dipelak enteh. Sabab lamun gunungnya gunung anu rentul ku batu cadas jeung aya
cekar ngeunaan guha-guha. Catatan tanah bogana perkebunan teh ieu teh henteu saampar tapi culuc-celok di sababaraha wilayah. Malah jauh ka pakidulan ka padataran handap anu teu loyog jang pelak ente. Dina ringgul tebeh kidul aya catatan ngeunaan sababaraha curug, aya welasan curug jeung kabeh dicirian atawa dibuleudan ku patlot beureum. Sababaraha pasir karang anu loba guha oge dicirian ku patlot beureum. Bakal jadi kitu melaken teh di luhur batu karang jeung jero guha. Ceuk pikir Juragan Subagja bari nyenghel nyengserikeun. Tapi keheula. Nah, da ieu beberendelan catatan lahan teh. Pokona pabrik turun kena jangka pentingan ngelegaan kebon teh kitu. Ceuk pikirna. Juragan Subagja mariksaan eta surat-surat teh tetela eueuh sacawir ge anu atas nama perusahaan, kabeh atas nama pribadi. Hartina Tuan Frederick ngeborongan lahan tanah teh lain parentah pabrik ente. Lamun keur kapentingan pribadi nah keur naon melihan tanah di tempat hara-haraeun tur jumlahna sakitu lobana. Cek pikirna. Juragan Subagja ngahulang salila-lila jeung kusabab ulang mikiranana ieu lalangse. Sanajan sira geus leng-lengan kusabab pitunduheun geus ngagarayot manehna tetep maksakeun mikir mani beuki ulang. Manehna nyipta-nyipta lalampahan POC Belanda dina nya baheula dina ngumawasa tanah-tanah di Priangan. POC nyebarkeun anggotana ka sababaraha wilayah kabupaten dedeukeutan jeung para pangagung pribumi. Geus kitu ngolo-ngolo tanah sangkan daek dijual pamustunganana loba tanah produktif di Priangan anu pindah dunungan. Nu tadina bogana bangsa pribumi pindah di kawasan ku Belanda anggota POC. Lamun pangusaha anu lain POC tapi nurutan ngukumpul tanah rakyat tur disatujuan ke POC. Kitu cenah anu kajadian nepi ka abad 17. Moal mah Tuan Frederick ge taktikna teh nurutan POC baheula. Cek pikir Juragan Subagja. Sirah Juragan Subagja beki leng-lengan tapi manehna hayang terus mikir. Juragan Subagja ngaleos heula kaluar mukakeun pantok kamar luak liuk ka saban tempat. Kabeneran aya awewe tengah tubuh. Pi, sugan aya kopi panas. Oh, agan geuning. Manawi teh teh acan kulem. Tadi ibi teh bade ngadamelkeun kopi tubruk. Mung risi agan tos kulem. Ngetrok panto atuh mana wantun, cek si bibi jiga nama anu tugas ngurus di dapur. Juragan Subagja diuk dina kursi hoe di patengahan kaayaan mungguh ti iseun. Tirisna we lain lumayan. Camat mah boa geus tepi ka mana ngimpina. Camat cicingna di rumah dinas masih aya di lingkungan kantor tapi rada anggang. Ari Juragan Subagja mah cicingna teh di kamar mes tukangeun bangunan kantor. Teh kungsi lila kurunyung si bibi ngasongkeun kopi tubruk komplit jeung lalawuhna hui kulub tapi geus rumamat gulana ngacai ka sugri. Cek si bibi babari cenah hayang hui rumamat ku gula mah. Kedah sabar nuangna we cenah. Kudu sabar kumaha? Juragan Subagja tumanya semua heran. Sumuhun. Ulah dinten eta di ala, dinten eta di seupan. Kudu isukna. Malah kedah diantep mulan malen dugi ka urangna hilap. Tembal si bibi. Geus kitu si bibi nerangkeun yen sangkan hui amis tepi ka rumah matmah antep sina peot. Beki peot beki amis, gulana ngacai jeung cepel. Tamrukeun we di mana? Teh tos katinggal peot mah nembe disepan atau nepi dibubuy cenah. Hui naon? Atawa hui ti mana ieu teh? Hui naon sareng hui ti mana we asal diasakan saparantos peot mah pasti amis kareueut, ceuk si bibi. Eta anggal dileueut atuh.
bilih kabujang tiis kopi naem, cek si bibi anu diuk emok di handap. Juragan Subagja ngaregot kopi sababaraha kali bari panon mah nyawang ka jauhna. Jigana ari pikiran mah masih keneh uleng karena urusan pagawean. Nah hanya agan, sok aya jalmi anu luas nganiaya sasama jalmi deui. Padahal masuk senaos bangsa boleh oge, tetep manusia-manusia keneh. Si bibi make pirajeuneun ngajak ngobrol perkara Rajapati di Rancabali teh. Leres eta teh agan, patuanganan oge dugi ka budal badel cenah pejit nang ngabay ka mana-mana. Duh, sok dileubihan ari nyarita teh. Sumohon eta teh cek tukang metik enteh cenah urang parongpong. Teu kitu. Piraku teu kuak ieu make dugi ka maot agan. Hese nerangkeun lah, cek Juragan Subagja. Bab jempling da Juragan Subagja keur ngaregot kopi. Bade ditambihan kopina agan? Sok atuh. Kopi pahit we ieu namanya. Si bibi gura-giru nyung kopi deui kadenge sora sendok pake trok dari pake ngocek kopi. Jol deui geus cangkir anyar. Brek deui si bibi teh andi prek emok di handap. Teuing hayang maturan Juragan Subagja bisi keungeun pedah diuk sorangan. Teuing manehna acan tunduh. Atawa teuing hayang boga batur ngobrol we. Alasan si bibi mah maturan soteh bisi Juragan Subagja aya pusan pesen jeung tutah titah keneh. Padahal bisa jadi manehna nu hayang boga batur keung mah. Meujeuhna si bibi eudeuh ngarasa geung oge manehna ngabandungan bejang ngeunaan Rajapati teh ti bulan-bulan ka tukang. Nyaeta geger soal anu pajah Nyi Suminar aya nu mergasa. Leuwih yakin deui yen Nyi Suminar dipergasa tapi ka maot teh ku ayana ibur bejang ngeunaan ririwa Nyi Suminar anu resep ngaliriwaan ka para pamain sandiwara. Ayeuna tos dar deui aya wartos ngeunaan Rajapati nya agan, ceuk si bibi. Juragan Subagja mah teu ngomentaran sabab pikiranna keur uleng cos ka dieu ka ditu. Sanajan anu keur dipikiranna mah tetep soal anu keur jadi tugas manehna salaku polisi. Jisim api mah nineung ku mote ka Nyi Suminar mangsa aya. Geulis perceka sagala tiasa teh ti mimiti ibing dugi ka maen po. Juragan Subagja ngareret. Nah hari Nyi Suminar teh asup jawara kitu bibi. Cenah neuteub seukeut. Nya paling sakedik dina cariyos sandiwara. Pantering pisan anjeunna mah merankeun jawara wanita. Anggoan sing sarua ringkes da sanes dikabaya anggun. Namun diraksukan pangsi sarua hideung. Mastakna dibengker ku iket hideung deui. Nya dina cariyos jawara wanita si iket hideung teh. Sadaya jalma jahat kawon ku anjeunna teh. Cacak nu jadi lawanna teh begal gerot ti alas bandawas hata teh, ceuk si bibi. Atuh eta mah ukur dina panggung. Dina kahirupan sapopoe mah Nyi Suminar centang tuh jago gelut, ceuk Juragan Subagja. Ih ari agan, geura taroskeun ka Akimat Sahim. Saha teh? Mohon jago main po orang lembur pakemitan. Apa Nyi Suminar teh nyuprih ilmu kanuragan di pakemitan? Nya saurna mah sangkan sampurna cenah main di luhur panggung teh ari merankeun jawara kitu, ceuk si bibi. Eta kungsi Nyi Suminar gelut nyaan. Nya teh acan ati dina kajadian nyata mah. Malah sari dinten mah andelemi we teu leupas tina kabaya sareng sanggul teteh, tembal si bibi. Si bibi teh jiga anu eueuh pitunduheun, hayo we baceo sagala diomongkeun. Ayeuna mah nyaritakeun soal Tuan Frederick. Cenah pasti pakaya tanahna anu ngaleuyah. Aya di mana-mana bakal jadi rebutan nyai-nyai katut sababaraha urang pamajikan anu resmi. Laga pisan agan tanahna teh. Jiga nama satung kebing langit mah ayeuna mah tos gaduh anjeunna teh. Rek muka kebon teh sorangan meureun teh. Ah mustahil. Mustahil kebon teh jarantan dina dahan nya dina lahan tanah anu pinuh ku batu. Guha digaleuh, curug digaleuh. Piraku bade malak empeh di tempat kitu, ceuk si bibi. Jeung naon kira-kira nanya?
Bibi oge bingung agan. Obrolan teu laju da si Bibi geus marelak heai. Kuring mah deuk sare lah. Teu kuat ku tunduh. Malah juragan Subagja nu miheulaan ninggalkeun eta rohangan mah. Padahal ari geus asup ka kamar mah lain sare tapi ngadon mukaan deui dokumen ditinggal Tuan Frederick Van Houten teh ya. Bundel jeung berkas dokumen teh kabeh ditulis ku bahasa asing. Aya ku bahasa Belanda, aya ku bahasa Jerman, atawa bahasa Belanda campur jeung bahasa Jerman. Da keur mah hampir sarua deui. Dokumen teh teu ditulis dina kertas resmi sabangsa kertas nu make kop surat, ditulis ku leungeun lain ku mesin tik. Meister Curug Salapan, Meister Guha Rompang, Meister Curug Guha Lalai. Tulisan sauted-sauted tapi mangrupa parentah malar bisa ngumawasa tempat-tempat nu disebutkeun. Anu kacida narik perhatian mah aya tulisan leungeun anu unina kieu. Seien si Forsistig mit diesen Baden Personen Madsahim aus Banten Aun Nyi Suminar aus Batavia. Nyamun cek urang mah mangka de kudu ati-ati kang ngaran Madsahim urang Banten jeung Nyi Suminar urang Batawi. Tulisan sacawir sejena unina kieu. Unsere officiere in Batavia Jumena un sulihun. Maksudna manerangkeun yen petugas urang Batavia teh urang Batawi teh ngaranna Jumena jeung sulihun. Anu juragan Subagja rada kataji dina kertas sejen aya parentah sangkan ngagunakeun ngaran Frederick Van Houten jeung kudu digawe di pausahaan Belanda. Dihandap minangka bukti parentah aya cap lambang swastika. Bada maca tulisan-tulisan leungeun dina kertas sacewir-sacewir juragan Subagja ngahulang salila-lila. Ayeuna kumanehna kakara kapikir yen sebenarnya mah rupa-rupa kajadian di Ciwidey teh lain perkara perebut wilayah kakawasaan dina panggung sandiwara. Tapi oge aya perkara nu leuwih badag, batan sirik pidikna Nyi Manisah ka Nyi Suminar. Masalah nu keur disanghareupan ku Nyi Suminar sebenarnya mah urusan parebut lahan anu leuwih badag. Nyaeta wilayah-wilayah pakiduluan anu geus dibelian ku bangsa Jerman anu di Ciwidey nangaku ngaran Frederick Van Houten. Sababaraha lahan tanah di pagidulan kaasup guha jeung curug kudu dikawasa ku Tuan Frederick teh naha kawilang gede gunana. Aya naon di sajereun tempat eta tepikeun ka Najib perlu ngapimilik eta wilayah. Kamungkinan Nyi Suminar jeung Madsahim mah geus apal. Kitu sababna aya isu Nyi Suminar di Batawi teh dibeberi ku mata-mata nu ngaran Jumena jeung Sulihun. Ieu dua jalma anu geus kungsi tepung jeung Tuan Frederick anu tadina diduga-duga mata-mata ti dinas rahasia militer Belanda teh. Kamungkinan kadudukanna mah jiga Tuan Frederick nyaeta babakti ka Belanda. Padahal jeung kapentingan di Jerman. Ieu masalah gede jeung juragan Subagja hatena mimiti sabil. Lamun Nyi Suminar jeung Madsahim boga kagiatan badag dina ngalawan Tuan Frederick anu geus ngumawasa tanah pakidulan. Juragan Subagja kudu aya di pihak mana? Nah rek tetep ngajalankeun gawe sakumaha program kepolisian pamarentah Belanda. Geus kitu dijawab deui ku manehna sorangan yen cenah satungtung dibiayaan ku polisi Belanda manehna rek tetep ngabongkar ieu Rusia. Soal engke geus kabuka hasilna rek dikumahakeun nya kumaha engke wae. Anu ayeuna kumanehna eudeup ditalungtik teh naha kumaha nasib Nyi Suminar ayeuna. Naha bener geus palastra ceuk sakumaha isu di lingkungan panggung sandiwara atawa lain kitu. Para pamain sandiwara mah yakin yen Nyi Suminar teh geus jadi jurig ngadiriwaan sasaha kaasup ngadiriwaan Nyi Masinah jeung si Kadir.
Tapi aya penjelasan sejen yen Bareto aya Sri Panggung beke nu ngaran Nyi Sumini maot diteluh ku Nyi Manisah. Kasimpulan Juragan Subagja diriwa Sri Panggung sandiwara teh lain jurigna Nyi Suminar. Tapi Juragan Subagja oge can bisa ngayakinkeun yen Nyi Suminar masih keneh aya di kieuna. Sanajan geus aya beja ti si bibi yen Nyi Suminar awewe bedas anu apal kana gerakan main po. Tapi can bisa diyakinkeun yen anu maehan Tuan Frederick kamari teh Nyi Suminar. Juragan Subagja perlu nampak keyakinan kuneangan bukti. Salah sahiji anu kudu dibaladah teh nyaeta nepungan Madsahim Jawara ti lembur Pakemitan. Bisa jadi ti manehna bisa kabuka lalang senu sabenerna kasugrip pamiarsa. Hartina Juragan Subagja perlu waktu leuwih lila cicing di Ciwidey. Hiji kasulitan anu mandiri sabab ti pusat ukur dibere tugas 2 poe pikeun ngarengsekeun masalah leungitna Nyi Suminar. Aing moal bisa nepikeun laporan sagembleng nangeunaan latar tukang kagiatan Nyi Suminar. Lian ti sakadar laporan nu geus dipikeun nyaho ku pihak kapolisian. Yen Nyi Suminar diduga kabaud kana urusan mantuan perjuangan kaum perintis kemerdekaan. Moal ngalaporkeun yen sabenerna Nyi Suminar datang ka Ciwidey teh rek ngahalangan kaum Naji dina ngomawasa tanah Pakidulan. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya, tapi kadi lalakon urang arengsekeun heula sabab sabenerna mah masih keneh loba kasugri. Malah beki loba masalah anu kudu diungkap ku maksudnya ku Hov Agent Subagja di Pakidulan. Salian ditetep edeuk nalungtik soal Nyi Suminar manehna oge bakal nalungtik ka tempat-tempat anu aya di catatan ditinggal Tuan Frederick Van Houten. Juragan Subagja bakal ngalang-lang Pakidulan rek sawatara guha jeung curug anu aya di Pakidulan Cianjur. Nah aya naon di eta tempat teh tepikeun ka pihak Naji diutus Frederick Van Houten nya nepi ka pihak Naji ngutus Frederick Van Houten pikeun ngumawasa tempat-tempat eta. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya, carios awewe nu males bati urang anggap rengse dugi ka dieu minangka terasanana urang baris teraskeun dina carios nyusud Naji di perkebunan Ciwidey. Janten ke baris kaboker ngeunaan leungitna Nyi Suminar bentang sandiwara Sunda anu masih jadi misteri teh kumaha. Atur nuhun anu parantos sarengan, nu parantos manco ngabandungan dongeng-dongeng Sunda, pedaran dongeng-dongeng Sunda Kang Gilang. Nuhun keun hapunten bok pilih aya cariosan anu kirang genah, unda kusuk basa nu teu meurna. Insyaallah urang teu pangadangu deui dina carios terasan tina awewe nu males pati nyaeta nyusud Naji di perkebunan Ciwidey. Atur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.